orang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 20 rahayu menang bangsa disambut menang tipis wanci rumus hari. Dinadenten iyo kampion maraskan khusus bapak lupangan tenan. Suara ular kawitan. Jauh di antara tanda-tanda kekuasaan nana geus diciptakeun pikeun aranjeun pasangan hirup jang aranjeun sangkan hirup aya dina kating triman.
hayu bagia inju abah bagia haturan wilujeng tebah wilujeng Sumpi di anti jika mari dilanglangan kesimbangan ayeuna parantos Sumpi ayo alhamdulillah abah tiasa bangbagiakeun ka inju abah tapi dah lain abah hukum aya si cinta aya si Samu mana si Samu kadieu ya inju urang geus datang kadieu Samu ngen kadieu mu ulah nyumput wae mu mana si Samu teh cing siga nama mu teh salah mah tadi teh cicing di nagot mana si Samu teh kadieu mu ulah siga beurit cicing di nagot mana si Samu jempe ngadadak apa tuh pedah naon cenah sabah pedah kieu amu teh datang nukangan panganten salah kudu nama amu teh cicing hareupeun panganten sok geura sok hareup sok geura terus hareupan ceutik hareupan tah kitu cicing hareup ulah deukeut teuing teh moal bisa jogetna sok jadi ada gini ya kak amu apa itu nayaga matak jempe kunaon sabah eta teh tandana teh can nyawer ayo jadi andai amu ke heula abah ke heula amu teh samemeh erek pakawulan amu teh kudu kenalan heula jeung panganten istri panganten pamaget oge kami ka ibu hajat sadayana kitu cenah panginten bener ku abah mah teu kapikiran eta sok atuh sasalaman heula jeung ibu hajat jeung panganten sok kela ya kela dicontohan ku abah lamun masinakeun erek sasalaman ujung ibu hajat ujung panganten kudu rada lila lamun mere sok tak ieu dicontohan ku abahnya panganten bagia anak king bagia iya panganten pamagen hajuran bagia anak king jemat awak king hatur aja aju ibu aja ibu aja sok ku amun telah sok amu ku amun sok biar dicontohan ku abah sok ayo nama amun aduh inti nama amu tebalai perlu diusapan we sok
Alhamdulillah pengantin mugia mulu serahayu berkah salamatnya pengantin. Didoakan ku amu gitu bunga wangitannya. Sing soleh sing bagir kasep yang sakit gede aku mah bagia anakku terus kasep. Aduh. Ibu Hajar haturan panginten bagi awal itu suku kita punya panginten amputan anu kasuhun ampura anu kateda buah ngabil amu salah gitu salah di segala rupina hapunten anu kasuhun. Alhamdulillah gini abah alhamdulillah reus amu mat parantos tiasa manggaulkeun kangge ka panganten gitu munya khususna kangge ka ibu hajat ka keluarga besar sadayana da amu mah naon ngan bisa naon atuh ngan sabar bisa joget bisa kagiplak. Oh tapi tadi teh sedang ngomong ibu hajat jeung panganten tadi teh ngomong pokona mah hayang anu spektakuler ti si amu hayang pakaulan cenah gitu tong boroning amu anu disawer abah oge rek disawer puguhi ngai MC marek disawer engke cenah. Sok geura amu pakaulan kayaknya sok tukang kenang ah tabuh. Aduh kembang tanjung di buruan hayu urang jung-jung ngajung-jung dah raja sen.
uing anu jadina tapi si amah anu ngagolerna. Atau begitu nak mangga kanggo ka keluarga besar mangga nyangakeun eta mah bade dialungkeun ka walungan oge mangga bade dialungkeun ka kebon dikubur di kebon mangga nyangakeun eta mah pek. Hudang-hudang ya. Hei kamu naon? Oh iya tinggalin tak gitu hudang atuh hudang da waktuna nabu lain waktuna sare. Urang teh kieu ka ibu hajat teu da sia putra nu kasuhna budak nu kateda gitu mun nya da amu teh loba salah keneh jajauheun ka tiasa mah kitu begitu nya ayeuna mah amu jeung abah aya nu urang pakaulan sasarengan nya hayu jang hayu.
pengantin palinten orang langsung wae ditungangkeun kana Raja Wali mangga si modos ditungangkeun heula gitu. Kan dekat dari Batu. Dia YouTuber masuk di nama. Jalan ini. Dia marah. Senja muntang kayang agung momok